Kiai Sobari Garut ahli tasrif ketika dek berangkat haji di sasalamanan ku masyarakat lalaki awewe kabeh beres nyana salat muridna kaget mama rek salat mohon pan tadi mama sasalaman heueuh atuh meureun batal mama emang mama sasalaman jeung saha tadi lalaki awewe kabeh sasalam mama nu kadeuleu ku mama kabeh nu sasalaman ka mama monyet kabeh atuh pan ai mama jeung monyet mah teu batal ih heuh nya ya geus lain deui deuleuanana masyaallah kitulah ahli-ahli Allah ngeri jasa urang melamun urang jaritakeun alam kawalian batur mah geus dibere modal kos kitu urang mah masih kene encan ieu ngaraksa mata nah ieulah mata urang dedeuleuan ngan sakieu ahli Allah mah dedeuleuanana geus leuwih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat wabil khusus kakersana Kiai Haji Ma'mun anu unggal minggu nyana selalu hadir mun lain ngabesan mah oge ka mangata putrana aya di Cilongok kumna ka para kiai para ustad bilu khusus pisan ka keluarga duka keluarga almarhumah Rumsinah nuk sanget kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan urang kumpulna di dieu dibere tereh nyusul. Tuh arembung kan sakali deui mudah-mudahan kumpulna di dieu urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah simkuring khususna umumna urang sadayana tiasa kempel di dieu dalam rangka ngabesuk ka almarhumah. Dorong doa nyana mah geus beda alam, sanajan pagulituk jeruk nyana mah geus embungeun. Ki Mamun mah resepeun keneh kula ge resep. Boro-boro nu geus aya di alam itu kakarak dibere nyeri huntu ge geus embung neuledukuh besi kanceuh. Jadi horeng saalam jelema keur urang leutik keneh hayang mobilan, barang geus gede hayang mobil beneran. Keur leutik mah urang hayang ge iimahan, barang geus gede mah hayang boga imah beneran. Keur leutik keneh mah urang uulinan teh jeung boneka anak-anakan. Geus gede. Kitulah saalam. Urang kuari enggeus aya di alam kadua. Alam pertama urang di alam arwah, turun ke dunia kuari alam mulki, alam dunia. Isuk pageto urang di mana roh urang kaluar ti awak urang maut ngaranna urang aya di alam barzakh, alam nu katutupan. Di mana-mana ke kiamat urang digiring ngaranna ka alam mahsyar. Engke urang ditimbang amal nu bagus ka sorga, anu jore nu goreng ka naraka. Eta ngaranna alam akhirat. Anggeus saalam. Ainu dararek ngaji kieu mah kabehan ge pasti urang mah ka sorga. Kahayang mah ngan maknya atuh ja urang mah ngararaji salat ngadengikeun Al-Qur'an malah ngajelaskeun Al-Qur'an, maknya kudu ka neraka mah. Ari si itu si Ahok jeung rekan-rekan bangsa gongsi pacu. Gongsi pacu mah nyana nu ka sorga. Tapi urusan ka sorga jeung neraka mah urusanana urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah ngadoa we menta ka Allah, ja Allah nita aya doana. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Pokona geus talalar bae di dieu lah. Aju pohoan deui. Tah jadi urang kuari aya di alam dunia. Baheula keur di alam arwah ku Allah ditanya, alastu birabbikum, lain tah kaula pangeran aranjeun kabeh? Qalu cak arwah urang berarti kabehan. Bala sumuhun Gusti, Gusti teh pangeran. Kabeh eta roh ngaku bahwa
pangeran teh Allah. Cak Allah maneh bakal diturun-turunkeun wahai roh sesuai jeung waktuna ka awak masing-masing. Tah engke maneh balik deui ka dieu di mana maot. Sing hade titip cak Allah mun nya maneh ngaku ka aing pangeran balik kudu bersih tina berbagai dosa-dosa. Cak roh teh malah si Udin orang dia ngomong baheula. Wah tumanya Gusti. Cek si Udin eta. Junaid kadinya. Ngaromongnya na. Nyatu cek Gusti teh. Diturunkeun ku Gusti sesuai jeung waktu-waktuna. Bill Clinton ka awak Bill Clinton nu baheula nya nyebut bala sumuhun Gusti teh pangeran. Bill Clinton teh mangeranan ka Allah. Diasupkeun si George Bush rohna ajro nu baheula bala henteu kuari. Diasupkeun roh ka si Ahok. Nu baheula bala henteu. Diasupkeun ka si Junaid nu baheula bala nya anda mah Junaid mah Junaid kafir jore Junaid kafir mah sa Junaid bangsa soleh komo makmun mukmin tah geus pasti tah sesuai jeung aturan-aturanna urang mah baheula nyebut bala di hareupeun Gusti ngajawab barang diturunkeun diasupkeun ka awak urang mah akur. Kuari mun ditanya saha pangeran Allah. Baheula keur di alam arwah saha pangeran Allah. Kuari Allah akur. Barang geus aya di awak urang roh kita balik deui ka Gusti Allah teh kudu bersih sakumaha baheula. Mangga Gusti cak urang teh roh bae diasupkeun ka awak urang. Barang mata neuleuh sing hade cak Allah roh eta roh sia mun balik ka aing kudu bersih ulah sadeuleu-deuleuna. Mun aya nu geulis deuleu, mun aya nu jore mah ulah. Ta eta mah watek tah. Di awak urang teh aya rohan, roh mah suci. Awak urang mah jore. Matak pangbalikanana roh sorga. Awak urang kaleuweung. Awak urang mah kaleuweung kuari dimumule ku urang di pandian make sabunna ge capluk. Atuh ku resep-resepna ka awak urang. Make pakaian bagus, cincin gaya nu 3 nu 4. Maksudnya masalah, sama variasi doang sama. Kuari makan zaman bangsa non garang-garana Sungai Dare, aju bensin, solar. Gade cek Gusti Allah mata boga watek. Mata teh boga watek, ngawatek di mana-mana neuleuh resep kana anu bangsa indah-indah. Watek mata ceuli watek hayangeun ngadengekeun jeung resepeun mun ngadengekeun suara nu merdu-merdu. Irung boga watek nyana resepeun biasa ngambeun nu seungit-seungit.
leungeun boga wateknya naresepen jasa lamun nyekel nu hipu-hipu siapa heran aing mah seuri atuh boga watek beteung di mana dia sian ngawatek jadi seubeuh eta ngaranna watek. Nah ulah kitu cek Gusti Allah tuturkeun aturan Al-Qur'anul Karim di zaman Kangjeng Nabi urang ayeuna. Di zaman Kangjeng Nabi Isa tuturkeun aturan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Sulaiman dan seterusnya kita nuturkeun aturan-aturan di zaman nabina masing-masing. Lamun urang kuarit nuturkeun ka hayang mata bae dikepar terus atuh cilaka. Teu boga aturan kan urang dieu mah. Teu kadeuleu kuku lagi matana bangsa mata keranjang kabeh ieu mah. Sup urang poe Minggu ka Citra. Tatanggapan jeung Citra. Masya Allah sugan aya mata anu ku urang rada diomean eueuh. Sebab kadeuluna boga dongengna macem-macem. Kan eta tina mata. Barang balik di Citra teh, "Uy, eta aya anu beureum sabeula buukna kan." Eta kan gara-gara neuleuh. Nu saurang boga dongeng, antingna ge golode tuh kan. Kan karena itu. Nusa urang ngomong deh, aduh eta mah ping-pingna kabuka. Aja nu ngomong na ustad deh sial. Eta kan gara-gara mata. Urang ulah nyaritakeun loba teuing hiji bae nyaritakeun mata. Ieu mata teh nu bakal ngaramekeun hate. Urang neuleuh ka kota, urang neuleuh ka Citra, urang neuleuh ka pemandangan berbagai daerah, neuleuh kendaraan, mimiti sepeda, neuleuh motor, neuleuh mobil ge berbagai-bagai merek, kitu keneh neuleuh mode-mode. Setelah urang ka kota, urang asup ka imah, hasil dedeleuan mata urang nempel di jero hate kabeh. Bari ngalamun bae di jero imah kieu teh. Mio bagus tah mio. Kan eta teh hasil nu tadi lelempangan. Sabara duit eta si mio nya. Mun make DP sabaraha DP? Sabaraha kana DP-na? Sabaraha? Tuh sia mangridit ka abah meureun. Gara-gara mata ka jero hate. Eta keur kakara kelas rendahan. Keras rada naik ka luhur motor jageus boga ngridit-ngridit ge. Ajuna ningkatkan mobil bagusnya cak hate hasil neuleuh urang. Apaan sama letik teuing mun Innova mah rada sedeng bangunan sabara duit eta si Innova meulina di mana mun ngeridit sabara DP-na mulai eta lamun kelas menengah lamun kelas luhur mah aya eta Mercy sabara duitnya di mana meulina mata. Urang ka Citra aya teh budak awewe nu tadi teh putih luis urang mananya. Hanjakal ku aing teh ditanya SMS-na ye. Nomor eta HP-na mulai mata. Mata. Aduh tadi liwat ka Citra cincin loba. Ambalaya teh cincin. Mata. Jadi rame lah di jero hate gara-gara mata. Sedangkan ibadah ka Gusti Allah lamun di jero hate loba macem-macem Allah na kasisi. Sungut menyebutkan Allahu Akbar nu nonghol di dieu apansa. Urang Allahu Akbar, wow ngageleger Allahu Akbar nama.
hebat jasa. Dia pernah ngaji kiroat pan di Serang. Atau di Banten pernah aya 2 tahun mah. Tapi lain ngaji kiroat dagang kadu. Ngageleger Allahu Akbar. Tapi anu nonjol di dia macem-macem, nu motor, nu mobil, nu pakaian, anu awewe, macem-macem. Tah mun ibadah kos kitu can beres ibadah, can beres eta ibadah kos kitu. Tah ibadah kos kitu pinarakaeun kaene, pinarakaeun kaene, atuh naraka moal ndaekeun ari anu macem-macem hatena. Dia bangsa kos kieu can pugu saperlu. Ya Allah ya Rabbi. Mata. Nah, ieu lamun urang terus bae nuturkeun watak mata, mana nu resep urang di deuleu, mana nu teresep urang henteu neuleu, teu make aturan Al-Qur'anul Karim, henteu make aturan-aturan syariat. Cukup jang asup ka neraka ku mata doang. Mejeuna lah. Moal dikukumahakeun ieu lamun urang terus bae nulu awewe anu haram, nulu pemandangan anu diharamkeun dan lain sebagainya. Moal dikukumahakeun paling ge dikucuran timah doang. Timah di neraka lah atuh sabaraha. Na ngagodog timahna dikucurkeun ka mata urang. Ya sedeng-sedeng lah. Na'udzubillah min zalik. Ieu mata. Tina mata ieu teh urang bisa memandang, bisa neuleu. Urang bisa neuleu jelema, bisa neuleu hewan, bisa neuleu pemandangan, bisa neuleu nu keur main, bisa neuleu nu keur nongton. Nah, urang lamun nyaritakeun tentang kahirupan manusia digambarkeun ku Imam Ghazali percis kos anu main bola. Aya nu main bola, aya nu nongton. Lamun urang nyaritakeun tentang main bola, aya kiper, mantes kiper ka belah hareup naon ngaranna? Bek, mantes bek ka hareup? Belah kancek, belah katuh naon ngaranna? Sayap kanan, dah dia belah hareup. Isi mah pemain kabeh bareng. Atuh ieu mah calon neraka kabeh burung. Nya nyararaho. Da eta pemain bola. Ketika bola digulirkeun, oper. Bawa sayap kanan, oper ke tengah ku gelandang, bawa ku sayap kiri, kutak-katik, intina main bola teh ngagulkeun. Sehebat Brazil main bola, aya teu ngasupkeun mah naon hartina. Nu paling hebat pemain bola teh Indonesia. Sakali main elehna 15. Teu kira-kira modal ti Brazil geus pohara, modal ti Amerika geus pohara, ngadidik Indonesia, dipaenkeun jeung Malaysia, elehna alhamdulillahirabbil alamin, lain hiji 12-an. Keur tambah caritana main bola tah. Ketika aya seseorang main bola, batur nongton nu main bola bagus, gocekanana bagus, operanana bagus, ngagulkeunana surak penonton. Di mana keur main aya nu hebat, mungkin nomor 9, nomor 7, nomor 10 dicirian ke penonton. Tina pemain eta teh aya nu hebat, kitu keneh ngamainkeun agama. Cek Imam Ghazali nu keur ngamainkeun agama teh ustad kiai eta teh keur mamawa bola dakwah ngaranna. Intina mah kan ngagulkeun, supaya ngagulkeun sehebat apapun main bola teu ngagulkeun teu menang. Sehebat apapun kiai lamun dakwahna henteu ngagulkeun jelema henteu hebat eta kiai kajian kumaha ge. Jadi hebat teh ngagulkeun, hartina ngagulkeun teh di mana-mana kiai dakwah nu tadina mabok eureun mabokna.
gul berarti nu tadina zina eureun zinahna gul nu tadina ngeridit tambah kreditna eta gul nah ieu teh tergantung kumaha pemainna aya pemain nu hebat bawa bola begitu langsung tembakeun asup ngan offset terjadi ieu ge sarua kiai ge mau bola horenganan kiai na offset asal kiai ngeridit offset tak kiai lamun aya kiai ngeridit tunjuk kiai offset enggak sanajan ngagulkeun ge atuh balik deui teu bisa sebab offset kula dek nanya di dia aya kiai offset coba ngacung offset aduh nu kornel loba jasa nu hand loba tah ieu keur carita gambaran bisa eta Imam Ghazali masyaallah carita negara ge sarua di panggung negara ditonton ku rakyat camat keur mawa bola politik lurah keur maenkeun ngagocekeun bola politik kitu keneh bupati kitu keneh gubernur kitu keneh menteri keur ngagocek-gocek bola politik yeuh rajana keur ngagocek-gocek bola politik presiden ieu presidenna offset ieu kuari boro-boro ndek nendang bola ieu nya pugunya ge offset Indonesia teh ieu kuari keur offset boro-boro mikiran Haji Ma'mun nya mikirannya ge can araranggeus encan aranggeus nyeun posisi-posisi teh can anggeus ieu ka dieu kadu datang ka riweuh urang sebagai rakyat dikira di urusanana nyana nu wayah ngurusan urang masih kene ngurusan nyana kene bae eta offset ngaranna atuh lamun rajana offset atuh lurah mah ieu mah gitu bareres ya bae geus kuari kiai offset kornel pemerintah ge offset kornel atuh geus ieu mah acak-acakan kabeh gitu Masya Allah karim nah balik deui mata sing hade Kangjeng Nabi pernah nyarita kieu cak Kangjeng Nabi wa hurimatin nar ala ainin diharamkeun neraka nyiksa mata temenangan neraka nyiksa mata sehingga embungeun neraka jadi larang nyiksa mata ulah disiksa hai neraka eta mata manusia mata nu mana mata anu ainin damaat mata nu sok ceuri tuh jol bae si Sarwiti hadena aing ge pernah ceurik cek nya yang ceuri ka naon si Sarwiti Cak Sarwiti akhirnya pernah cerik naon harita diputuskeun ku kabogoh ceknya aing cerik nah ayo cek Fatimah aing keur pernah cerik ceknya nya cerikan naon tuh sia lebaran teu kabelikeun BH cerik ya dasar ya Allah si Junaid pernah cerik Junaid sia kunaon cerik sendal leungit urang mah urusan cerik teh urusanana putus cinta urusanana leungit sendal leungit motor urusanana ngan sakadar teu kabeli baju urusanana sakadar teu kabagian kitu naon ngaranna warisan urusanana sakadar dunia cerik eta anu moal disiksa lain cerik nu mana hurrimatin nar ala ainin dama'at min khosyatillah embungeun neraka nyiksa mata nu cerik nyeung cerikan cerik sieun ka Allah pernah orang cerik sieun ka Allah ulah ngabong sia burut sia deres lalaki mah mun awewe mun ngabohong gede sabelah
pan bahaya. Tanya awak kurang geus teh kudu ka batur heulanan. Awak Aisyah pernah cerik yang cerikan sieun ka Gusti Allah? Can pernah. Boro-boro sieun ka Gusti Allah jeung nu dipake ka sieun ge teh nyaho teu pernah ngaji, cilaka sia. Peuting urang hudang jam 1 mandi, urang sakujur awak, beres mandi wudu. Mantas wudu make baju nu putih serba putih, aju make sesengitan, asup ka kamar, kunci ku sorangan. Cek urang aing jadi mayit ye. Tungtungna mah gagadabagan sorangan. Lain kitu, cicing di jero kamar salat tahajud atau hajat beres diu kurang ngadep kiblat merenung Gusti abdi teh makhluk Gusti nu bakal babalik ka Gusti sedengkeun Gusti teh boga pangbalikan teh dua, hiji sorga kadua neraka. Lamun abdi ka sorga geus tamah urusan, tapi lamun abdi ka neraka sedengkeun Gusti teh kapan janji di mana-mana nu nuturkeun kana aturan Gusti dibere sorga, di mana nu teu nuturkeun ka aturan Gusti bakal dibere neraka. Gusti abdi mah ieu hirup kuari umur geus 50 atau 60 tahun. Mata abdi can pernah ku abdi diurus, ceuli abdi can pernah diurus. Gusti dahar ge can pernah diniatan jang ibadah, kitu keneh nginum can pernah diniatan jang ibadah. Malah kamari ieu mah loba jasa urusan-urusannya judi teh malah pernah teu bararugu. Gusti abdi teh sieun kasiksa Gusti, hampura Gusti abdi sieun ka Gusti sieun datang ka ngurucut cai mata, tah cai mata eta mutiara sehingga cak Kangjeng Nabi haram neraka nyiksa mata nu pernah ceurik neteskeun cai mata ku sebab sieun ka Allah. Urang can pernah pan? Can pernah. Aduh Gusti, kakak abdi mah diberena 2 hektar. Abdi mah jeung jerikan teh kos kitu blow on. Coba eta. Aduh Gusti, tatangga mah meuli motor deui. Abdi mah motor nu aya ge kempes malulu. Eta ceurik urang. Nyeun cerikan teh urang mah kos kitu bae. Nah, mulai ti ayeuna coba teuting balik ngaji, coba laksanakeun. Orang mandi jam 1 atau setengah 2 atau jam 2 terus ngada wudu pakai mun aya serba putih maksudna ulah aya mang mun teu boga nu bersih bae pake sesengitan abe malaikat darareukeut malaikat teh deukeut atuh jin-jin gitu. Ulah kieu bae barang make sesengitan urang diuk kaambeuk ku urang. Asana sesengitan nu tadi disolateun teh ieu mah. Borangan memang gitu bae. Nu borangan mah teu beres. Ta eta mata, ta urus ta mata ta. Masyaallah kari. Nomor kedua nu diharamkeun mata disiksa ku Gusti Allah wa hurrimatin nar ala ainin. Diharamkeun neraka nyiksa mata nu mana sahirat anu melek ti peuting. Neraka dititah ulah nyiksa jelema anu peuting henteu peureum anu mentang mata ti peuting nu beunta. Nah, cak urang dieu ja aing osok beunta ti peuting. Tuh nonton bola kan. Beunta teh kos karitu teh bloon. Iya, aya beunta nonton bola, aya beunta ngobrol, minimal opatan main remi, main gaple.
Ieu beunta teh kos karari itu bae, siksaeun Allah mah beunta kos kieu. Ieu mah nu kos kieu mah mendingan hees. Eta mah inget ka anu sok menta wiridan ka kiai teh nu ieu mah aya tiluan jelema menta wiridan ka kiai. Nu saurang dibere shalawat, nu saurang dibere ayat. Nu saurang deui sia mah wiridana hees bae nya. Man heran kiai ka aing mere hees bae. Teu akur ieu mah kiai cakeuna. Balik kada ka ieu mah. Menang dua pae datang deui ka kiai. Waalaikumsalam. Kiai kula deuk menta wiridan. Geus wiridan sia mah hees bae. Asal Isya reup hees hudang subuh. Geus kitu wiridan sia mah geus lah. Wah teu akur cenah ieu kiai. Balik deui nya menang saminggu datang deui ka dinya kiai. Dianggap kiai poho meureun. Kula ieu menta wiridan. Oh geus sia mah wiridna hees bae. Ci sakali hees, dua kali hees, tilu kali hees. Ditanya kiai, pan batur kula mah dibere shalawat, dibere nu hiji deui dibere ayat, pan kula mah dibere hees. Ai itu mah geus bisa ngajaga mata, ai sia mah geus teu kudu wiridan. Sebab sia beuki nonton TV jasa. Geus wiridan sia mah asal hees geus jadi wiridan sia mah. Aman tina nonton berarti. Pan ringan-ringanan tapi gede ganjaranan eta. Geus jang urang dieu mah teu kudu maca shalawat geus lah. Geus asal Isya hees reup geus eta wiridan pang gede-gedena eta. Mantap jadi aman. Masya Allah nu aturan neuleuh bola dulu nyanyian dulu film dan lain sebagainya ku hees aman teu neuleuh naon. Eta wiridan eta. Wiridan lintu deh ka awak. Diharamkeun neraka nyiksa mata anu melek ti peuting melekna fi sabilillah ngaluhurkeun agama Allah. Urang mantes Isya deuk sare-sare heula saeutik atawa jam 10 diatur sare sajam 2 jam hajubeun tak pake naon pake maca Quran. Mulai ti jam 1 maca Quran atawa zikir ka Gusti Allah atau maca shalawat. Diitung kurang aing ieu hudang jam 1 salat dan lain sebagainya geus mulai wiridan. Coba aing deuk maca shalawat jam 1 2 jam ya. Berarti di jam 1 2 3 coba kuat henteu. Sila. Mandi geus, ngalawudu geus, awak geus tarariis. Tenang, dideuleuh ku urang jam. Datang ke jam 3 coba aing maca shalawat. Mulai Allahumma shalli ala Rasul Allahumma shalli Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentram lantaran geus tiis 2 jam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli. Teteg dirobah-robah teteg biasa. Liwat di jam 3 jam 7 udang. Liwat teuing eta ke jam 7. Masya Allah urang mancan nyorang tah. Pan para aulia Allah manu mantak luhur ge, nu mantak luhur emang kunaon tilok sare ti peuting. Urang ngadenge masyhurna Abuya Cidahu atuh eta teh moal pati-pati masyhur lamun nyana ti peuting nam kerek bae cara ente. Mentak ente mah teu kasebutkeun atuh kerek bae. Aya beunta nonton bola. Blow on tah tuh. Deres nu lain kiai mah kiai nonton bola. Tolol tah kiai. Cek kulo baca tolol tah kiai. Tapi urang cerita kiai cerita main bola hebat jasa baheula Argentina zaman Maradona eta hebat jasa Maradona lamun geus bola di suku Maradona saja liket jasa teh mah nempel di bawah digocek datang ka diasukeun hebatna Maradona woi wah jasa teh main bola jadilah nyana terhebat sadunia dibeli lagi mahal nyana
asal geus aya di sukunyana bae eta sakumaha nempel bola teh wah asup bae deui. Satu ketikanya main jeung Prancis eueuh nu nyaho dibeli ku pemain Prancis nyana doang mau dibeli mainna jeung Argentina eta kan penonton heran begitu main tek 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 biasa nama panjana mah sakitu mah bisa ngasupkeun ieu mah mencong bae asal dioper ka nyana bagus tata dibawa ku nyana asal disepak bae ka gol buat ka luhur penonton kecewa kabeh Maradona ku tolol-tolol teuing sih teu bisa ngasupkeun ja biasa nama hebat eueuh nu nyaho rahasiana horenganan ku ofisial Prancis dibeli rahasia tah mah datang ka ieu ofisial sorangan ge teh nyahoeun bahwa Maradona dibeli tah rahasia perusahaan nyana ngan nyana kan dicarekan ku ofisial ai siap biasana sakitu ka geus ngasupkeun ieu henteu carekan nyana datang ka penalti ge penalti teu asup blol tah eueuh dongengna Maradona penalti teu asup eueuh ieu mah teu asup horenganan disogok dibeli kiai ge sarua asal geus deukeut bae jeung bupati ngagocek-gocekna teu daek ngagulkeun sial teh kiai goblok kiai masyaallah asal geus komo jadi muing mah tah mah geus kiai ambruk tah mah geus ieu mah kiai deukeut bae jeung bupati deukeut jeung partai deukeut jeung organisasi tilok ngagulkeun percis Maradona dibeli ku Prancis operanana mah hebat kiai keur ngoper-ngoper dakwah asal ngagulkeun eta kula mah inget ka Maradona nu sakitu hebatna dibeli teu bisa ngagulkeun kiai kuari dibeli ku Golkar meng pelehe kiai ieu cau teu bisa nyebut cau tah kiai sial jasa goblok eta tah gara-gara dibeli tah Masya Allah nu mantak offset eta kiai. Jadi lamun urang neuleunya imbangkeun ka pemain seperti kos kitu sehebat Maradona bae internasional dunia geus nyaho kabeh dibeli teu daekeun ngagulkeun teu daekeun atuh kiai ge nu asup ka Golkar cenah aing mah hadena gitu ka Golkar kanaon ka PDI sarua goblok teh kiai sarua bae tapi ai bisa mah di partai ge atuh leuwih hebat lamun nyana asup ka Golkar haju dakwah di Golkar nyaritakeun nyana hei haram ieu mah ieu bener haram kadiekeun jang aing kabeh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mata nomor kedua nu moal disiksa di akhirat ku Gusti Allah di mana-mana mata nu dipentangkeun tengah peuting pake maca Quran atawa maca sholawat atawa zikir nu mantak disebut wali Allah ge peutingna tara sare urang ngadenge hebatna Abu Yadim Yati Cidahu urang ngadenge Habib Lutfi hebat urang ngadenge Gus Dur emang Gus Dur peuting osok sare tara sare nu mantak nyana hebat nyana mah kajen teuing ku kumaha ge kiai bae ilok make kopiah kiai bae make baju sakieu nya mah kiai bae kaluar ti istana make celana pendek kiai bae deui nya mah kiai bae teu leungit-leungit kiaina Kiai Haji Abdurrahman Wahid atawa Gus Dur warina kamari kula zarah ka ditu nanya ka pengurusna teu kurang sapoe nu zarah 10.000 paling saeutik 10.000 aduh nu zarahna budak zarah Konghucu zarah si Kristen zarah Yahudi zarah geus buguh ai Islam mah iya tuh masing-masing ngaku kabeh eta kunaon eta bisa jadi hebat gitu peutingna tara sare ieu jelema-jelema nu hararebat teh anu hararebat eta teh ulah dikira peutingna nyana berani mentang mata pake maca Quran maca sholawat bandingkeun jeung urang coba ti peuting pernah henteu urang mentang mata maca sholawat ulah loba-loba 100 bae azan sia mah jalengker kabeh
nonton main bola mah sajam leuwih 2 jam kieu kuat maca sholawat coba beda. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qadwatu batuk dobil heuy hadun alu kakara hiji geus heuy ya lamun maca sholawat heuy bae maca sholawat heuy nyieun kopi saember aja sieun kopi lak salat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman lazim ngopi deui lamun masih kene tunduh kene bae hulu sia asupkeun ka ember sia bade dicarekan goblok si awak nonton TV main bola kok kuat maca sholawat henteu asana disiksa sia urang nyarekanan ka urang sorangan ulah ka batur nyarekan goblok sia nonton TV bae mal didenge ku batur ge sia sarua jeung aing atuh ge dilawan mendingan urang nyarekanan awak urang bae awak Aisyah dikira benerna dikira aja moal kebel deui sia ge sarua dikubur goblok si awak dibacok sia ku aing urang awak urang bae geus nyarekanan ji deuleu tuh Kiai anu deuleu tuh Ustad anu deuleu tuh Kiai anu kadanan urang nyaritakeun Tuan Sabdul Qadir mah atau wali-wali songo kadanan eta mah atuh sia wayahna peuting mah ieu hudang mah hudang atuh hudang sia ih banta kunaon sia mah ai mata peureum si eta hudang wah kitu bareres sok ngiheulaan bae nah awak urang ku urang nasehatan kadanan cara Siti Rubaiatul Adawiyah mah Siti Rubaiatul Adawiyah mah asal isuk-isuk kadeuleu ku tatanggana micin cai setengah ember sok geus bae ke isuk dibuka deui jandela dipicen deui lantaran unggal poe tatanggana ngintip isi cai naon nusuk dipicinan bae di jandela diintip ku tatanggana barang diintip horenganan ceurik nyana eta diku naon ngucurna cai mata kusieun ka Allah mentang mata datang ke ngecelakaan saember batur ba datang ka kos kitu urang mah isuk-isuk brot we cai kieu atuh tatangga marah sial jasa ciki ini ka aing Masya Allah nah iyalah keur carita wali-wali Allah tara sare ti peuting moal diangkat jadi wali eueuh dongengna wali ti peuting peureum eueuh moal diangkat jadi wali bae kajeun kumaha ge moal diangkat jadi jelema hebat di mana bae di Irak dek di Iran dek di Indonesia moal aya jelema hebat boh kiai komo wali peutingna hees mal aya moal we kajeun kuku ente bae ge ente lamun unggal peuting bae ulah hees terus bae saminggu 2 minggu sabulan 3 bulan ulah hees ge ka dituna gering sebab teu boga pagawean maksudna teu heesna pake ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kadeuleng ge bakalna kicep nu tara sare mah kadeuleu mun di deuleu matana kadeun teu ulah ge lamun deuleu tamu teh oh ieu pasti pentingna tirok hees katara assalamualaikum misal di deuleu matana heula oh ieu lain deui matana beureum nyeri mata kajian gitu jadi tina mata bae ge kadeuleu lain deui kicep-kicepna sayup lamun tara sare kan sayup lamun ka isuk-isuk kana datang ka zuhur sayup bangun teu berani teh dula deuleu jeung lain deui engke ge lamun mata dipake ibadah ka Gusti Allah lain deui nah kitulah para jamaah 2 hiji mata nu moal disiksa ku neraka yakni neraka embungeun nyiksa mata nomor kahiji mata anu osok ceurik ti peuting min khosyatillah sieun ka Gusti Allah
nomor kedua mata anu moal disiksa anak mata teu disiksa awak ge moal disiksa mata anu peutingna dipentang mentak aya bahasa kieu ari pagawe mah usahana ti beurang di kantor tukang ragaji di leuweung ngaragaji tukang bas di imah ti beurang ari ahli Allah mah digawena ka Allah peuting mentang mata digawe teh lain digawe hayang nanaon hayang meunang ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang kah geus dibere nyaho kitu mah dicoba ku urang menang-menang 2 ayat aing inget ya surahan-surahan ngaji lah jam sabaraha jam 2 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallah. Atuh teh Quran kene sakitu ge. Cukup ge sakitu. Tah sakitu mah kuat atuh kabehannya. Jeung teu kudu muka Quran habak. Atuh teu kudu sakitu mah. Atawa Toha shadaqallah. Muka-muka Quran teh. 2 lantaran nu ngariwayatkeun anak Abu Hurairah gola cek Abu Hurairah wa nasitu salisata kuring pohoan ye nomor katilu Kangjeng Nabi naon kareta nyaritakeun ngaharamkeun mata disiksa poho wa qala Ibnu Syureh cek Ibnu Syureh iya wa hurrimatin nar ala ainin diharamkeun neraka nyiksa mata nu mana ye mata nu godot an maharima nu meremkeun tina paharaman Allah Masya Allah lamun urang neuleuh nu diharamkeun ku Allah perem geus mata aman anak aman mata hate aman anak aman hate awak aman moal disiksa ku Gusti Allah dicobaan deh heula ku urang ayeuna mah kacitra urang mun neuleuh awewe peureum minimal nu jore lah peureumkeun heula pan urang mah nu geulis nu jore di deuleu bae pan blon eta resep henteu ulah kitu tetep nu mana bae lain mahram mah peureumkeun kudu boga tekadna kieu ceuk Imam Ghazali endek naon di deuleu atuh jadi kawin moal ka hebat ta Imam Ghazali teh urang neuleuh awewe teu kudu dideuleu jadi kawin moal kecuali deuk dikawin ku urang los ka tangan ieu mah jadi kawin moal ku urang hana dideuleukeun ngalalaga awak sorangan pan teu ngalalaga awak sorangan eta karena lamun urang neuleuh awewe aja dideuleukeun bae urang ji bagus teh budak geulis eta sakitu mah tah dikawin moal pan ngalalaga awak urang tungtungna makan udi mah marah bae jublas ceka emang enak siap akur jeung itu jeung nu mana ka lah pokona mah geus lain deui naonna itu mah putih sama hideung tungtung teu beres bae nah ulah urang teh kudu boga aturan lamun urang boga aturan model kos kitu mata aman tina siksa Allah ketika orang di mobil atau di motor atau lempang geus asal aya anu diharamkeun ku agama atau minimal peureum kotok peureum kotok mah carang-carang aduh Masya Allah nah ieu lain lalagaan Allah nyaritakeun melalui Kangjeng Rasulullah bahwa mata nomor katilu moal disiksa ku neraka jeung embungeun neraka nyiksa mata nu dipeureumkeun tina paharaman Allah mulai urang neuleuh naon kudu dina syariat mana nu diharam-haramkeun ku Gusti Allah mulaian ku urang mata urang moal kebel urangnya nyusul cara almarhumah almarhumah ge teu kolot-kolot teuing 62 mengaji sabaraha umur ku ada ngaji Mamun tuh leuwih nya nama 70 atuh leuwih kula onam kakara ge 18 tah
iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi nomor kahiji mata ku sebab dedelean asuplah kana hate, rame lah di jero hate. Ku ayana rame jero hate moal bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah. Anu teu bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah, urang lain ahli Allah, mun can jadi ahli Allah masih diragukeun asup ka sorga. Mulayan kuari urang mata urang Gusti nu geus abdi hampura tinggal ieu kaharep ku abdi rek dijaga mata abdi. Nomor kaopat terakhir wa hurrimatin nar ala ainin, diharamkeun neraka nyiksa mata. Mata nu mana tufiat fisabilillah, anu dipareuman, dicokel, ditembak, katembak ku panah, katembak ku senjata, dicokel ku musuh dalam rangka ngagungkeun agama Allah, ngaluhurkeun agama Allah. Perang di medan laga, katembak mata, kacokel mata, kapanah dan lain sebagainya. Nu jelas keur perang matana bisa benangku musuh na ieu mata bakal jadi saksi jadi. Kuarina malamun urang neuleuh, aduh karunya amat matana katembak, padahal jelema nama geus aya di sorga. Secara zahir mah urang neuleuh mata dicokel, di Irak kemarin nu dicarokel, di Suriah dicokel, ISIS mah nyokelan mata kapan urang lamun neuleuh kos kituna Inggris jasa. Jadi badi tembak ditekenkeun ka dieu diteken des, geus ditembak dicokel. Eta kadeuleul zahirna mah seperti kitu, padahal nyana diharamkeun asup neraka. Masyaallah indah jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina saha ieu urang pas matang puluh almarhumah aya di dieu. Urang lamun nyaritakeun mata urang mah sakieu. Tapi mata ahli Allah mah aya dimensi kagenep. Bisa neuleuh zahiron wa batinan. Dumantak wali-wali Allah mah bisa neuleuh rupa manusia aslina. Urang sieun kadeuleuna mah jelema, ku mata urang mah ku wali mah kadeuleuna monyet. Ku mata urang mah kadeuleuna manusia nya geulis nya kasep, ku wali Allah mah kadeuleuna teh meong garong. Urang mah dedeleuan mata urang mah sapira mata zahir, tapi waliullah mah geus bisa neuleuh ieu rupa maung, ieu rupa kadal dan lain sebagainya. Kitulah hamba-hamba Allah anu dibere kaleulewihan ku Gusti Allah, komo ku Allahna. Engke di akhirat urang digiring teh ti kubur bakal dirupakeun urang teh sesuai jeung perwatakan urang. Urang sieun. Urang nu sakieu kasepna, urang nu sakieu geulisna, urang nu sakieu gagahna, kunaon ari dikudangkeun ti kubur digiring ka masar rupana nu monyet, nu maung, anu kadal, anu buaya sesuai jeung karakter ku ari di dunia. Masyaallah karim. Inggis tah eta mah pan jelas Kangjeng Nabi nyaritakeun model kitu ti Gusti Allah. Lain engke wali Allah mah kuari geus bisa nempokos kitu. Inggis jasa. Sementak loba nu haju embungeun bergaul jeung jelema kunaon? Lantaran kadeuleuna lain jelema. Kieu Sobari Garut ahli tasrif ketika dek berangkat haji di sasalamanan ku masyarakat lalaki awewe kabeh beres nyana salat. Muridna kaget. Mama rek salat mohon. Pan tadi mama sasalaman. Heueuh. Atuh meureun batal mama. Emang mama sasalaman jeung saha? Tadi lalaki awewe kabeh sasalam. Mama mah nu kadeuleuk ku mama kabeh nu sasalaman ka mama monyet kabeh. Atuh pan ai mama jeung monyet mah teu batal. Ih heueuh nya. Ya geus lain deui dedeleuanana. Masyaallah kitulah ahli-ahli Allah, ngeri jasa urang. Melamun urang jaritakeun alam kawalian, batur mah geus dibere modal kos kitu, urang mah masih kene encan ieu ngaraksa mata. Nah ieulah mata urang dedeleuan ngan sakieu ahli Allah mah dedeleuanana geus leuwih sagala-gala, bisa nerobos kanu eta. Di padahal mah urang ulah hayang kos kitu teh pamere Allah
ngan aya hamba Allah nu dibere model kos kitu istimewa jasa nu mantak bisa ngarang kitab lantaran eta hiji ayat hiji huruf teh ya dibere ku Gusti Allah pi maknaeuna ieu kieu pi hartina ieu kieu hikmahna ieu kieu mun dibaca ieu sakieu bakal kieu menang ti saha menang ti Gusti Allah hese tah ilmu kos kitu mah lamun lain dimantepkeun hate ka Gusti Allah ulah ayana naon di jero hate hiji bae Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim daya upaya jeung kekuatan nu boga daya jeung kekuatan hanya Allah urang makan ngan di bibir doang teu pernah ya Allah ya Rabbi awak abdi mah naon atuh Gusti teu boga daya teu boga upaya jeung teu boga kekuatan ieu mah abdi bisa lempang bisa diuk bisa ngomong teh daya jeung kuat Gusti teu diaku ku urang eta mah lain sungut kuduna hate kos kitu tah lamun kebel terus ya Allah ya Rabbi abdi bisa ngadenge lain abdi mah kekuatan Gusti bae abdi bisa neuleuh lain abdi deuleuh kekuatan deuleuh Gusti bae abdi bisa lempang lain abdi mah di kekuatan Gusti terus jika Allah-Allahkeun sapoe dua poe sabulan 2 bulan satahun terus nu di aku dibere engke ku Allah breh jijah sarwi ti geulis amat itu kamu kabehan ge kos kitu beda engke bata batin asal geus mata batin seukeut geus embungeun deuleuh dunia ku urang ditumpuk-tumpuk bakal ditinggalkeun rugi lamun ieu dunia ku urang dipake ka cinta lain ulah pek bae neangan dunia tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Gusti abdi teh butuh dahar butuh nginum butuh pake abdi teh boga pamajikan boga anak ku abdi deuk diusahakeun abdi rek dagang jang abdi jeung anak jeung pamajikan jang ibadah ka Gusti kudu diniatan kitu kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mata aya anu leuwih dibere mata hate lamun mata ieu mah dedeuleuan ngan sakadar sabelah dunia poek mah teu bisa neuleuh tapi mata hate mah urang bisa nempo ka alam kubur bisa nempo ka alam akhirat bisa nempo ka alam naon gitu ngaranna neraka ka sorga bisa katempo ku ieu urang di jero imah kieu be merenung aing ge bakal digolerkeun disangareupkeun ka kulon dibukaan talina ditempelkeun pipi aing ka taneuh aing ge moal kebal deui mangkaning umur aing 70 umur aing geus 60 umur aing geus aya 80 kok baru 90 mah tawa geus bau taneuh sabarapa mah nah eta kan bisa nempok mata urang peureum bisa nempok ka alam nu eta ku iman muka mata engke nempok digiring ka mahsyar beus sesuai jeung karakterna nu dirupakeun monyet nu dirupakeun buaya nu dirupakeun maung dan lain sebagainya cek urang teh isin amat aing lamun dihudangkeun ti kubur hanas aing teh di mama-mama hanas aing teh di bos-bos hanas aing teh di hebat-hebat kurang lembur tapi begitu aing engke dihudangkeun ti kubur dirupakeun monyet isin amat iyalah nu ngajadikeun motivasi sehingga urang loba tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala moal kebal deui sarua urang ge cara almarhumah tinggal nunggu waktuna doang gitu urang dunia geus ditinggalkeun ku kula selama 50 tahun umang haji geus ditinggalkeun selama 70 tahun kaharep tinggal sabaraha tahun deui tinggal ngalengkah doang antara urang jeung akhirat deket jasan mantak ngaji kamari inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin sanyana rahmat Allah teh naon sorga qaribun deket ka jelema anu nyin hade di dunia ibadah ka Gusti Allah deket teh kumaha kahalangan ku maot doang asal maot plek sorga ngeunaheun kan daek bae daek mung bae ieu teh amun urang paeh langsung ka sorga daek bae
Sia beranian amat sih. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina malam ieu kula ngajak nyaritakeun tentang mata sebab urang bakal balik ka ditu insyaallah. Dongengna mah teh dongeng jelema nu ngajaga mata nu dicokel mata loba. Urang mun ningalian dina kitab-kitab bu aya awewe anu diudag-udag ku lalaki nyana asup ka imah, barang asup ka imah terus ditungguan bae ku lalaki. Ajo nyana nempo. Kak, kunaon ngudag-udag kula resep jasa ka Neng. Atuh neangan bae sia awewe nu sejen teu kajen gugum mage resep jasa ka Neng kula. Ih, cak nyana teh kula mah geus kajen lah ulah sok diudag-udag neangan nu leuwih geulis moal kajen guku mah ge dunia ieu dunia. Deui nu panggeulis teh iwal ti Neng. Masyaallah. Masyaallah mun zaman HP di SMS. Kulantaran can aya zaman HP. Ditanya deui ku si Neng, Kak, aya resep ka kula resep naon aya? Matana. Oh, ketungguan. Ketungguan. Asup jana ka jero dicokel matana. Terus dikaluarkeun, dikapiringkeun, ditutupan make sapu tangan. Dikaluarkeun di lawang. Kak, ieu mata nu dipake ka resep ku kakak ieu. Barang di dieu. Nanaonan sia? Geus pokona ka ditu ieu bawa mata ieu ka ditu bawa. Kunaon eta? Ieu beusi jadi fitnah cak nyana mata sampikeun ka lalaki ngudag-ngudag. Weh, tuh ahli sorga mapan kos kitu. Di urang mah lain awewe. Wo, make ting-tong. Aduh, ngan ulah aju awewe di dieu lah we dicokelan ieu mata tuh ulah. Hanas ka neraka hanas ka sorga henteu, mata dicokel. Ieu keur carita batur anu istimewa. Masih kade loba kade dongengna insyaallah. Iraha deui urang ngadongeng ieu mah jang sakadar mau izo, jang diri urang ulah pati dangkal teuing ieu hate urang jaga coba mata kahiji. Nomor kadua urang ditongton ku pemain, mun jadi lurah, jadi camat, jadi pemerintah keur ditongton sing ada besi offset. Kitu keneh jadi kiai, jadi ustad, asana offset kabehan. Kula mah malah kornel melulu ya. Nya urang sing rapi supaya mantep ngagulkeun dakwahna, mantep ngagulkeun politikna, supaya mantep ngagulkeun perekonomianna. Ulah jadi kiai offset, ulah jadi pemerintah offset. Mudah-mudahan urang doakeun ieu almarhumah rumsina dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere rahmat Allah jeung ridho Allah, ditetepkeun dina kasenangan kubur ku Gusti Allah. Nu ditinggalkeunana anak incuna mudah-mudahan dibere salalabar, dibere tawakal jeung sesuai jeung doa Kangjeng Nabi, wala taftinna ba'dahu, ulah nimbulkeun fitnah sabada mautna almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Urang nu karumpul di dieu sami mudah-mudahan menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah, jaga di akhirat. Urang babarengan jeung guru-guru urang di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae pihatur ti simkuring, kapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina shiratal mustaqim, Allahumma hdina shiratal mustaqim, Allahumma hdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sadayana ente kudu sasalaman nya, geus langsung balik bae. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.